menang atuh. Naon nu menang urang ucing. Nya urang beurit sok. Nya ucing atuh pan ucing teh kahakanana teh beurit. Ai ucing menang? Beurit. Berarti urang anu menang. Dapsen bud dapur seni jeung budaya. Dapsen bud Orang mah ieu naon? Hah? Beurit orang. Beurit. Beurit atuh. Ucing. Menang atuh. Naon nu menang urang ucing. Nya urang beurit sok. Nya ucing atuh pan ucing teh kahakanana teh beurit. Ai ucing menang? Beurit. Berarti urang anu menang. Tapi kan eta teh si ucing anu beuki beurit teh. Apaanan? Ucing ngahakan beurit. Heeh. Beurit menang. Ucing. Tuh, menang ucing. Ucing menang beurit gitu atuh. Beurit ngadahar ucing. Heeh. Mau banyak beurit ngadahar ucing. Ucing ngadahar beurit. Ucing ngadahar beurit. Beurit didahar ku Lain gitu kata-kata ke mau ngebodor kayak gitu mah kieu kata-kata teh aya maneh. Kieu ya. Ucing ngadahar beurit. oh sok mana tapi pikiran heula sampur asem pikiran heula teh nu beurit ke ngobrol jeung uing tepung deui samsing goreng di Wirama Muda Ucing. ayeuna mah teu Ngadahar kuring beurit. nyarira direncangan ku sajenengan teh eta maneh sajenengan teh anjeun Babi salira jenengan saha badotnya disarengan ku badot saya teh nanya ke aku atuh nanya kumaha ayo badot teh naon gitu badot teh naon baik dan orangnya tampan. Udah baik baik dek dan orangnya tampan badot. Udah, orang mah bisa mikir pantes sekolah. Oh bagus sok Sok atuh urang haturkeun Kesaha? nganu itu pan aya Ibu Deti mohon Kang Wawan Dapsen Bud ngana atur-aturkeun Mohon. aya Kang Jum mohon oke tenggelam Wah, ka tukang dagang Bapak Abi dagang di ditu yang mana? tuh belah ditu Bapak Abi dagang belah ditu Asa nu botak. rancul otak tuh belah ditu atuh ka Mang Abi oge di ditu dagang mohon gitu Orang buka heula we nya. mohon sok mangga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam pembagia di simpung kita merenya di Wirama Muda. mohon Kum di biji-biji meren aya anu di tenda, anu di sisi-sisi jalan, anu cari ngogok, det itu asa apa? Terus anu aya di tenda panitia, aya jon anu acung-acunganan. mohon Kim, Ada eta lami teh, meren ya. urang ke MC aya artisna Heeh, sok Kang ya. Saha? saat-saat ke artis orang udah bisa nyanyi. Wah, sok ah. Nyanyi naon? Nyanyi naon udah orang mah jagoan. Kada nyarakun. Sok. Bang Muhideng. Sok. Kek
kayak orang tampiling lah so. Entah jang eta mah jang artis oke. Oh, mana ulah. Ulah habis mah. Buah bambang bisa tuh nyanyiara orang mau balad mana ongkos bisa nyanyi adik kardusan langsung aja diem salah sok kasih eta si camper nih inilah dia cus dengeran anu lalaunan teh cus ya kangen cus yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa betul ini sorry ya salam teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepan deui sareng sim kuring. Si ganteng kalem. Ieu teh sora awewe poho. Sareng nyi kalem. Ieu teh sora awewe poho. Sareng nyi kenah mohon. Pawawan anu kesim kuring di pilar mah mohon disuai-suai pawawan Banjum disuai-suai anu ti unpad aya anu ti unpad engke disuai-suainya Alhamdulillah bingah pisan tiasa nyarkan hobi rahma muda dina dangat ieu mohon disarangan oge ku Bung MC atur nuhun MC eta Bang Bung Hideung dugikeun ka acak-acakan Gusti di atas Beati urang Cibiru Sedayan poe minggu sok jalan-jalan ke sentra wisata terpadu Manglayang anu jauh na ngajuk-juk anu deket angaralet kolot budak lalu lalan kasukuan Gunung Manglayang rupa-rupa kegiatan rameku anu daragang nu datang ngadon jarajan jeung aya ngadon bobogohan sentra wisata Manglayang poe minggu jadi tempat panjoget-joget tempat nanu jalan-jalan tempat jajan bari nikah pamandangan oge sok aya hiburan di dapur seni budaya disuai-suai pahlawan
salah pamungkas soga reng-rengan di Satria Sunda Jaya. Oke teh hilap ka paguyuban reak Bandung sabaraha kanca Kang Pipin sabaraha kanca. Aduh Kang Wawan ala Ibu Deti Gusti aku Pak Deti suai-suai lucu. Alhamdulillah nuhun. Anu jauh ngajuk-juk anu deket ngarangalet kalau budak lalu lalang kasupul gunung Banglayang rupa-rupa kegiatan rame ku anu daragang nu datang ngadon jarajan jeung aya adon bobogohan sentral wisata Melayang poe Minggu jadi tempat panjung-jungan tempat nano jalan-jalan tempat jajan bari ninggal pemandangan oge sok aya hiburan di dapur seni budaya Pencaksilat benjang rep segala seni aya sentra wisata Melayang poe Minggu jadi tempat panjung-jungan tempat nano jalan-jalan tempat jajan bari ninggal pemandangan oge sok aya hiburan di dapur seni budaya Pencaksilat benjang reak segala seni aya jadi ciri nu mandiri bandrekna anu kiri bandrekna anu katajir ngeunah nginumna ngariung bari nyawang kota Bandung. Mangga pada pengunjung pada ngiling joget enggak? Dua-dua akan sayang Enggak gerak cobi Jatuh penikmat sehat Anda ditanggung beri selera Daripada lenjetul lentang-lentung Separuhku laku mengiring-iring yang tinggal Amboy asoy siang-siang doakan segenap ucap suka manis asangka si gula Jawa ucap suka ini lagunya main cinta apa-apa maunya beres-beres cinta naon buktosna ulah
jadi tanggung berselera, jadi penggayang pinggul ambai asoy, yang siang doakan segernya rujak suka, manis asam kan si gula Jawa, kata rujak suka. Ini lagunya main cinta, apa-apa maunya, meleres-leres cinta, mau nanduk tosna, ulah ukurna bibita, bari tepuku janjina. Rujak juga, ini lagunya main cinta, apa-apa maunya, meleres-leres cinta, mau nanduk tosna, ulah ukurnya bibita, bari tepuku janjina. Ya kepala panitia monggo diantos dipayun panitia. Asik. Iya, toba. Joget, Neng. Iya. Nah, mulai juru musiknya di channel mulai. Wali seniman daya Bandung, dong hariwang komode salma berkesenian. Rasa bunga pemerintah terusnya aku ayana peraturan daerah. Kelintangan nuhunkeun di atas nami seniman Bapak Payung Agung nu aya di daya Bandung. Bermitra jeung pamarentah keur kamajuan urang dina berkesenian. Boga anjeun jeung wibawa Perda nomor 5 seni tradisional Seni tradisional tos ngatur sakalangan disarengan ku karuan. Perda nomor 5 Ye sosialisasikeun Ya sosialisasikeun prakera laksanakeun ulah rek dimomorekeun yuk urang babarengan digawe urang saja dina karya nu nyata nantiana seni budaya.
aku layani bayar bang. Demi baju kemarin karena jual urang kenapa kesedihan. Bodoh aja beli bawa perda nomor 5 keseni tradisional Kesini tradisional kesatur segalanya ini selalu aku teruang. perda nomor 5 disosialisasikan Disosialisasikan laksanakan mulai rek dimomorekeun yuk pulang babar gawe urang sakit kalian menyatakan anjungan seni budaya. perda nomor 5 keseni tradisional Kesini tradisional kesatur segalanya ini sayanganku Erwan perda nomor 5 disosialisasikan disosialisasikan laksanakan mulai rek dimomorekeun yuk pulang babarengan gawe urang sakit tina kalian menyatakan anjungan seni budaya. Asik. Pada nuhun kalau para panitia sadayana. Kurnia ada di atas. Iya, Tomar. Jero balik mana maneh teh budak leutik masih kene penginjeri kumaha mun aya nu nyoli pupuh teh seksi rupa oge pupuh nyeri manglebarkeun lamun simeng salah menangkeun lalaki gelis mata kataji sok salakan budak kemari anak lamun simeng balakah ngatuan diri balik budak lagi Mang Aca, salam berbatas Mang Aca. Ya. masih kene sedih ceri kumaha mun aya nu nyoli neng geura balik ulah sok ngayang wae apan maneh teh awewe kalakuan kudu hade aku tuh awak neng teh seksi rupa oge pupuh nyeri manglebarkeun lamun si neng salah menangkeun lalaki
mudah-mudahan jasa datang kalian kepingan. Besok ngerasa bunga mun langit manglayang cerah antara kuring jangan jeng bisa dipopohokeun poe semalam minggu geus jadi waktu nu tangtu lamun panas kepanasan turun hujan kehujanan penting tiris katirisan ku ibun gunung manglayang duh manglayang anjeun nu dipika malang salamun apa bisa jeung ibun gunung manglayang duh besok ngerasa bunga mun langit manglayang cerah lamun panas kepanasan turun hujan kehujanan peting tiris katirisan ku ibun gunung manglayang duh manglayang anjeun nu dipika malang dewasa lamun apa bisa jeung ibun gunung manglayang duh manglayang nu nyantel dina emutan ngalangkang dina lamunan durian ibun manglayang durian ibun manglayang duh manglayang anjeun nu dipika malang dewasa lamun apa pisah durian ibun manglayang Dap sen bud